dunia ya kan cerita dunia naon artina tu dunia kamari orang boga kijang nu anyar guari geus eueuh Avanza nu anyar guari geus eueuh Fortuner orang boga guari geus eueuh oh tuh tinggal jemputan bae tu imah urut aing guari geus eueuh dunia sekejap kamari duit tu kamari poe ieu eueuh nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh dunia seperti eta dunia berarti kan leutik samanang qalila haju ditinggalkeun kan ku urang mantak cek Tuhan Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat da bakal cilaka ya Allah sekali deui dengekeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadangnya ku celis ya atuh kadangnya ja aing ngomong eta bahasa Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta karena dunia cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat masyaallah tari lamun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haju cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator isuk-isuk geus HP tas salat lain istighfar nggak HP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh udah dek salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup karakter orang-orang kafir mah horenganannya ngagantikeun bi ayatilah ayat-ayat Allah samanang qalila kana harga anu saeutik anu dunia orang-orang Yahudi teh lain teu palalin Taurat teh pinter orang-orang Nasrani teh lain teu pinter Injilna jitu ayatillah istalu di mana istabdalu majaz isti'arah tabaiyah nu mantak dingaranan majaz lain make makna aslina nginjem kalimat ustumilat nu mantak dingaranan isti'arah lantaran disebut musyabah bihna dipikeun musyabah nu mantak dingaranan tabaiyah lantaran nuturkeun kana asliyahna berjalan dina asliyahna heula tah ngaji teh lamun geus datang ka dinya rada nyai-nyayan kan aya istarau meuli masa ayat dipake meuli samanan qalila kana dunya iraha transaksina jan teu jual beli bahkan kok teu ieu duit tah dipake meuli barang eta ngaranna meuli ieu mah lain ayat teu dipake lain pake ngajual teu dipake mah ditinggalkeun demi untuk kebutuhan dunia jadi ninggalkeun ayat mencari dunia lain teh yaho ayat situ pinter berarti gagantikeun kanyahonyana ayat anu sakitu mulia lantaran wahyu Allah digantikeun kana samanan qalina sekejap dohol mantak banana istabdalu geus ulah di manaan istarau tuku berarti amri anggentiaken ya alladzina berarti aturan istirona bimana istibdal subihal istibdal bil istirona mulai kang ngaji puyeng tak kos gitu puyeng ge sia nu teu mondok nu mondok mah kos gitu ya kecil mah leutik mah kos gitu kan poho deui tuh kan kos gitu teh guys kaditudan ke istarau bimana istabdalu berarti kan nuturkeun kana istibdal berarti majaz berarti masdar mantak jadi tabaiyah kuari guys singkat tabai seperti kos gitu jadi atuh ga maknaan istarau da ulah makna tuku ngagentiakeun mun maknaan tuku salah jai meuli mah ieu pameulina ieu barang nu dibeulina tah ayat papan lain kos itu ditinggalkeun teu make ngaranna tapi demi meraih samanan qalila berarti istabdalu ngagantikeun ayat anu mahal hargana
ngagantikeun ayat anu istimewa luar biasa mulia lantaran wahyu Allah digantikeun kasabadan qalila yakni dunia nulir teu beda jeung meuli daripada aya gagantianana. Aduh pohara ayat Allah berupa wahyu belah dituna Taurat jeung Injil belah dieuna Al-Qur'anul Karim ditafsiran ku Imam Jalal bi ayatil Al-Qur'anul Karim mulia pohara anu bakal ngadatangkeun kana kahirupan sejahtera di surga Allah lamun nurut nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim tina ucap tingkah jeung pola urang teh nuturkeun Al-Qur'an pait amis terus paeh urang surga Allah. Al-Qur'an sebagai wasilah jang ngadatangkeun urang ka kahirupan anu lestari di surga Allah. Wahara tuh ai dunia dunia mah duit nu kamari dileungeun urang poe geus eueuh. Mobil nu tahun kamari aya poe tahun ieu geus eueuh. Motor nu kamari aya kuari geus eueuh. Sekejap dunia mah lamun ku urang diperhitungkeun jaheuh. Hok geura. Duit kamari urang nyekel 100 juta poe ieu geus eueuh. Motor kamari luar biasa. Sagala rupa motor aya kamari keur boga teh. Hei. Ka motor beat aya. Motor nu gede teh naon eta ngaran? Naon ngaranna? Lain anu lamun aya nu ngabonceng kitu bae teh aing mah greget biasa. Kunaon nyiptakeun motor kos kitu teh? Tah mah lamun pake ngabonceng kiai teu pantes. Atuh teu pantes banyak kiai make udang-udang kieu bae naplok. Aya jelema nyiptakeun motor kos kitu. Ulah sok tapakur bae goblok teh jelema. Atuh ka eta mah lamun urang sorangan aju beneran nganggih jahe. Nah, itu kan motif sap. Haji panjana mah teu bisa tah ngadeng lamun teu nyeklak teh teu bisa motor kos itu mah hese. Deuk ragag bae. Kudu nyeklak bae pan. Atuh pan eta mah teu kudu nyekelang ge geus nud-nudan ka dieu teh. Ya Allah, ya Rabbi. Ai kos kitu hayang ngora deui teh hirup. Sia aing mah lain aing. Sia mah kolot ge kos kitu. Nah, ieu kan dunia tah dunia. Kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari ya Allah susuna percis kos balon kurang angin berarti kan beak eta dunia eta kos gitu kamari mah bujurna eplok cendol kuari mah teu gagiplek kuru tinggal tulang doang kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan pajar tulang kan berarti dunia ya kan cerita dunia naon artina tu dunia kamari urang boga kijang nu anyar kuari geus eueuh Avanza nu anyar kuari geus eueuh Fortuner urang boga kuari geus eueuh oh tuh tinggal jemputan bae tu imah urut aing kuari geus eueuh dunia sekejap kamari duit tu kamari poe ieu eueuh nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh dunia seperti eta dunia berarti kan leutik samanang qalila haju ditinggalkan kan kurang kumaha pahartos sugihna balik sugan mawa kunci apaan saja teh sugan Mercy nu kunyana di papake teh Mercy Jeep teh anu ka mamana kunyana di anti tembak pan eta mah di bodip sedemikian rupa balik ka kuburan sugan kuncina dibawa atau ban setipna yang teh ibutin wah 10 besar dunia masuk terkaya 10 besar dunia paharto teh triliunan rupiah geus hese lamun make kalkulator nu Haji Pendi mah geus moal kapuateun. Tek nolna ka mana ye? Teu kapuat. Kalkulator murah ka kos itu. Teu kapuat. Atuh dia mah ngana geus 1 juta, 2 juta, 10 juta masih kalkulatornya masih main ge. Tau lah 100 juta lah masih main ge. Asal geus bangsa teh we, ieu kumaha cenah ka dieu ieu. Ieu kumaha? Bantingkeun kalkulator kos kitu kan geus. Jeung sia-siana habak. Ih, miliar ge geus hese. Miliar ge tek ieu genep. Ieu genep. Ih nol ka mana ieu?
Aing yang jeung susah sok resep jeung seurikeun. Asa hiburan jeung susah teh sebenarnya. Ya Allah, ya Rabbi, susah mah ka kota ge kajeuleuh kan urang. Lain setelan. Masa make samping make sepatu. Kan teu nyetel eta ngaranna. Eta kan samping mah sendal, make sepatu-sepatu. Masya Allah, aya deui make udang-udang make jaket. Kumaha sih teu nyetel teh budak. Mantak zaman SBY eta Agim ieu keur carita nyetel. Agim kan lari pagi jeung SBY make udang-udang. Weh cek ulah ieu ya hebat teh ka anak teh. Hebat bala mana? Ieu make udang-udang bae. Ieu nu kos ge bodoh ngaranna. Masa lari make udang-udang. Lari baru lain make udang-udang, lari mah make training, ulah make nanaon, priwit teh trit. Eta pinter gitu ngaranna. Geus eta Agim teh teh zaman SBY, nya kan diorbitkeun. Lari pagi jeung SBY, atuh selain salari-lari da ieu teh mah sarua teh ge pencitraan keneh. Ngan ieu mah keur carita make udang-udang salah. Udang-udang mah jang salat. Jang salat, ngariung ge geus kudu make udang-udang. Yang saya ini siapa ngariung make udang-udang ayo salat teu make kopiah goblok bener. Teu jawab karena teu nyurup eta ki pudoli kos kitu eta urusan. Teu nyurup. Iya, ieu carita istarau bi ayatillah samanan qalila. Masyaallah. Saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarangan. Atawa nu ngadengekeun ayat ya Allah lain sembarangan nu mantak datang ka reup sare eta teh naon ku indah-indah mantak kiai lamun datang ka murid hees hebat eta kiai bisa menyejukkan hati murid pantau geun habak istarau bi ayatillah samanan qalila hanya demi meraih samanan qalila dunia jabatan aya dinyana Quran aya dina qalbunyana tapi hese dek nerapkeunana hanya demi samanan qalila boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih datang ke urusan jilbab bae kurang kumaha di DPR lu pinter lu talar Quran dek nerapkeun eta bae ge masyaallah wah sedasa hanya untuk samanan qalila sampai saiki dereng ada keputusan mengkonon laiki ayat teh istarau bi ayatillahi samanan qalila bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku sira iso ora siki baca ki aja mengkonon sira ngaji nek endi sira ing Cilongok bae kajangan di Jungkana endi saya ngaji maring aku bae sia ngomong jadi acak-acakan gitu aduh ya Allah ya Rabb hanya demi samanan qalila jabatan hanya demi samanan qalila tahta hanya demi samanan qalila wanita hanya demi samanan qalila. Nah, dengan berbagai samanan qalila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kajen teh mah batur mah DPR mah emang keur ngojai di neraka tah mah kos kitu mah. Ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salapi tapi ka pendopo deui Ulah ngileuk ka dieu sia biasa bae. Aing kasinggung. Biasa bae. Hanya samanan qalila. Ayat digantikan ka duit 1 juta, 2 juta, 10 juta. Naik ke panggung hanya untuk samanan qalila. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Engke kumaha di akhirat mah. Tah, ieu karakter kafir seperti kitu. Kafir mah jelas kos kitu ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Tapi urang kuari nu jekelan Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan qalila gereja tanda tangan bae peda aing jadi mui
demi kelestarian muih daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi sabanan qalila kajen teuing di akhirat dibeuleum ge jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam aing negara demokrasi beratan ka agama sia beratan ka negara sia ulang ngomong kos kitu cenah ieu mah pokona mah kami mendek tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan qalila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibeuleum sia di neraka jahanam sabaraha haliran istarau bi ayatillahi sabanan qalila kafir bae jelas tapi babatok sia tuh pakai babatok we pangtung ya Allah ya Rabb Masya Allah karim hanya samanan qalila secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering za Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon bangke tuan nu bantak dipicen kurang teh hayangeun nu bogana embungeun nu bogana nu bantak dipicen nu bogana kurang ijideun gilaeun Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke tibatan nu boga bangke terhadap bangke tuh nu mancak dunia teh mun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha bauna bangke mentek Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini Nini kan aya nu henteu bengking mah bengking. Nya nini nya bengking. Kan geus eueuh pupurieun. Geus eueuh pupurieun atuh can nini mah nya bongkok, nya kuru bengking. Berarti kan geus eueuh nanaonan tah nini. Saha nu hayang kawin ka nini jadi stadis. Nah, kuari nini. Tapi dipoles, Masya Allah eta nini make lapis ya Allah make lipen weh lipen lagi tengah nama beureum sisina mah hideung dimodif punyana pacar artis ya Allah make shadow ya Allah ya Rabbi ieuna diplat-plat aya beureum-beureuman biasa urang gila kan neuleun nini kos gitu kan gila Masya Allah, iya makanya rencengan biasa. Ya Allah, dadana dibuka, atuh dadana dibuka ge lamun nongtot, ayo mapan ngahelob. Wah ya ini, parah ini parah. Ya Allah ya Rabbi. Nah, tapi kan gambaran seperti eta, Kangjeng Nabi digeroadkan ku nini, ya Muhammad anjirni, ya Muhammad anjirni. Tapi Kangjeng Nabi terus baik. Ya Jibril mana sih saya cek malaikat Jibril hiya dunia eta dunia mun maneh nembalan ujianana umat maneh ngojay di dunia kejaran-kejaranana dunia bae untung maneh teu nembalan Muhammad masyaallah eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore geus eueuh dipang jore-jorena urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang pasti kararieu bae komo haji pendi mapan tolol jelema pun. Geus lakuna bau nini. Ai jahe onah punyana dipentang di dieu. Tapi lamun nini geus kararieu bae. Kan ai nini mah bau hamru. Tuh, hapek ya nama tuh. Saya heran nini mah sanajan make esprek bae. Disemprot bisa kurang set tetep bae ka ambeul bae. Cek nini wah sia cenah gitu. Marah nini oh nyahuan bae nah aing sia ka imah ka ambe nah ieu kan gambaran dunia seperti gitu saha nu resepeun ka nini iji ningali nini mah belu nini mah gila ningali nini nah ieu kan dunia hakikatna dunia seperti eta komo mun Kangjeng Nabi ngagambarkeun bangke masyaallah karim mantap wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neule dunia leuwih joret tibatan kocomberan lamun Hasan Basri nyaritakeun
perjalanan hirup tapi indah perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa tentrem jasa tapi keindahan jeung katentreman teh horenganan engke bakal mawa kacilakaan Gusti keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti sapira di dunia teh moal lila Gusti bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti cek Hasan Basori terus saya ibadah ka Gusti Allah ngadoana seperti eta ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang neule dunia teh indah neule dunia teh amis sakumaha cek Kangjeng Nabi adunya mah huluun khudrun dunia mah amis tul hejo ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti ya Allah nah mulai Ki Hasan Basori zuhud lalaunan dibere teu hayang kana dunia ya Allah begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh kocomberan nyana ngomong deui ya Allah ya Rabbi horenganan kagilaan abdi terhadap dunia ieu lah nu bakal mawa kabahagiaan jaga di akhirat Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaanana kaijidana terhadap dunia sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat Masya Allah maot keur mijina teu hayang jasa kana dunia eta bahasa Hasan Basori bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti sabada abdi dibere ku Gusti hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking Tuhan sehat mah Tuhan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini jorek biasa teu hayang sabasa kali mantek cek Tuhan Si Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat da bakal cilaka ya Allah sekali deui dengkeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadenge ku celis ya atuh kadenge ja aing ngomong eta bahasa Tuhan Si Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat Masya Allah kari namun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator isuk-isuk geus ga HP tas salat lain istighfar nga HP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup iri jelema merindukan dunia ya Karim ya kamu ya Allah ya Allah ya Allah nah datang ka mana coba diri urang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Si Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia jaga di akhirat bakal cilaka leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka hiji ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga Imam
Ghazali mah parah jasa imah. Parah jasa. Anu salamet kumaha tuh? Anu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia, ulah resep ka akhirat. Sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tah sapira makhluk. Hiji bae dipake ka resep teh duniana. Allah karang beres. Dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae. Nu jadi hayalan teh dunia keneh. Tarak ge beres gaji ulah cinta dunia. Aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai. Tangkorak sia beuneuh. Tarak ge beres caritakeun ulah cinta dunia. Gaju kiai da kumaha tuh? Ngadoakeun bae. Nyana ge kadang-kadang perpuluhna. Kiai goblok masih dia perpuluh keneh bae. Waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya. Cinta terhadap dunia. Nah, urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan, tuh gunung urusan, tuh perekonomian urusan, tah negara urusan. Tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina. Penting awas ulah cinta terhadap dunia. Allah Kangjeng Nabi ka pasar, Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna, lain eureun dagangna sok pajukeun, jang ngabang, sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian. Sok tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang titah eureun ibadah bae ka Gusti Allah teu. Tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani titah eureun teu. Tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus. Tetapi kade ulah mencintai dunia, urus dunia. Ketika perang modalan tah perang, ketika ngabangun syiar modalan tah eta teh titah kos kitu tah. Lain berarti haji urang cul eagle lepas dog salah tentu kita ngomongnya. Si betinya raho tah eta kos karan itu. Jadi urang urusan khalifah urang tok urusan urang dagang sanggeus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanu keur ngabangun masjidnya. Oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing, kenteng bagian aing, semen bagian aing, pasir bagian aing. Tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana? Geus ulah sia mah milu bae jeung aing ke. Di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep, ngadengena ngeunah hengge ngadengena. Buktina jauh. Mana? Kita keramik bae hese. Oh keramik bagian mang haji. Ayo ukur bae geus ukur. Ukur aya sabaraha? Ieu teh mang haji teh. Geus, besi aya nu rek jubang teu lah ka aing bandari. Nah, geus aya cenah ieu aya setengahna mang haji jakabehna ieu kan aya 1000 meter. Ieu geus aya kabeli 600. 400 meter deui. Manya nu 600 kabeli 400 kabeli. Barang wodo sia mah. Neraka jahanam. Ya Allah ya Rabb. Dunia sing ade. Jadi dunia mah hina, dunia mah ijid, dunia mah sekejap. Nu sarugi nu kamari tuh nu nyana kuari geus paeh tinggalkeun. Kamari tuh pamajikan itu tuh geulis jasa. Wari ka mana Mang Haji paeh tinggalkeun. Itu mobil saya itu, mobil Mang Haji anu, wari ka mana paeh tinggalkeun. Hari itu pet anu sabae panyelo mah jenderal. Wari paeh jenderal ge modar sarua. Itu periwit sa polisi. Periwit ngagantung. Jelema mana? Atuh kan di periwitan jero kuburan. Tratrit. Kami ditinggalkan dunia tah. Sok randapan gerak urang jaheunya. Dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu eueuh nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor. Oh geus sabaraha kali ganti. Ternyata hari kos kitu dunia mah. Ngitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya. Kadang jadi nu urang jadi nu batur, kadang jadi nu batur jadi nu urang. Oh ya dunia tinggalkeun paeh ditinggalkeun sekejap. Jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus eueuh, kamari jadi menteri kuari geus teu, kamari jadi gubernur kuari geus teu, jadi bupati geus teu. Berarti kan sekejap.
tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah. Tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulya nu agung digantikeun ka samanan qalila. Na'udzubillah min zalika. Ieu sihade urang. Sihade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge. Dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah. Mantap lamun nyana jadi PR paeh. Masya Allah, na'udzubillah min zalik, wallahu a'lam. Sebab naon itu make ayat, make kepentingan demi samanan qalila. Eta bae geus dirumus bahaya jasa. Gali geura ge. DPR paeh gali saminggu buka geura. Mun teu bilatungan teu teuceul. Bilatungan kanjeun hukuman. Namun teu make ayatillah. Istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila aja. Atuh lain DPR bae sia ge sarua. Sarua bae. Nu ngridit eta teu make ayatillah. Ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu. Tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah hayang boga mobil teh samanan qalila kajeun lah ngridit ge ulah demi samanan qalila. Paeh. Lah, di sate sia kajeun buku. Sate embes deui sate sia. Masyaallah dari. Ha. Istarau bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabilih. Ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha baqo digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap. Sekejap lagi sekejap deui. Ya detara ku ninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasaddu an sabilih ngahalangan na agama Allah. Geus kafir Nasrani Yahudi. Ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim pedah urang jadi pamarentah wanian fasaddu an sabilih ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka. Mantap urang lamun jadi muhi hese eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pamarentah. Ye cerita mah eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak. Kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdiq bil jinan ngaranna. Iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur. Cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur. Iya tuh saya bapan ceplak doang tapak mah henteu. Tah kan kos kitu. Dah besi bae anu ngomong ka kitu teh makan sekala kadar birokrasi cek jadi hate me inkar. Tanda tangan bae ieu tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan. Mata kurang kudu sasalaman kita sofahu baina rijalikum. Sok sasalaman. Namun memang ieu waktuna bagus. Namun memang kudu sasalaman. Urang duaan sasalaman. Eta teh ditanya, "Ya Rasulullah, ai sasalaman naon?" Sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman. Tek, masyaallah. Komo urang Arab. Blak. Blak. Ya Allah. Tambah deh orang Arab anu selon jeung tarang. Bluk. Muncul nur bek lagi ya. Leuwih teuing tambah. Eta secara simbolis. Jadi hate geus dihampura itu naon jeung urang sasalaman plak. Nah, ieu secara simbolis. Urang lamun jual beli atuh geus tamang duit tah. Geus tah. Simbolisna naon? Make tarima meuli nyaman. Jadi itu tarima ngajual ijab kabul ngaranna eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duitna jang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nya mang ituna tarima meuli nya mang nah geus beres tah kos kitu tah eta gara jual beli syariat mantep jasa. Kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca dek tarima meuli jeung saha hese
ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasodoan sabili. Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah. Lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau. Yeun sabar subur, dijieun minimarket, dijieun supermarket dan lain sebagainya. Sekian tingkat belanja di handap, bayar di luhur. Eueuh transaksi tarima jual tarima. Ieu ge termasuk pasodoan sabili. Pasodoan sabili. Ishtaru bi ayatillahi tsamanan qalila pasodoan sabili. Carana pasodoan sabili urang di berbagai-bagai. Geus puguh diperpolitikan. Kunyana dihalangan tina jalan Allah. DPR tinggal DPR, talar Quran tinggal tepal Quran, sabaraha DPR urang nu talar Quran, tapi lain talarna merealisasikan anak. Ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi, demokrasi buatan Quran apa lain? Lain. Berarti pasodoan sabili Quran teh supaya nerapkan undang-undang Al-Quranul Karim. Ternyata maka demokrasi teu katerapkeun, berarti demokrasi teh termasuk pasodoan sabili anu terus menikmati demokrasi. Atuh neraka. Ayo sia. Ya ulah kitu cenah nyurana, surahkeun ku sia aing ngadanyakeun. Salah awas ya kan pentug sia kowe. Sarahkeun sia. Ayo surahkeun ku sia. Geus lain make peureup deui golok bae sia. Aing calangap sia. Di barang sana. Itu kuat. Ieu kakarake ieu ilmu zahir, tafsir zahir. Urang lamun nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu. Murikak bulu. Tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu. Jalalain, Sawi, Ayatul Ahkam, kemudian gitu tafsir naon gitu ngaranna Qurtubi, tafsir berbagai tafsir zahir. Tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat. Hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i. Ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah. Tuh aya bahasa sababaraha naon kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat. Urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat-ayat naon kitu ngaranna ayat Ramadan. Wa in kuntum mardaa ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun. Tetapi ahli hakikat baca lain kos kitu nafsiranana. Fa in kuntum mardaa lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat. Au ala safarin atau perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu. Tuh. Au jaa ahadum minal ghaid. Ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngisi urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia. Aula mastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari malamas tumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mataun wa khairu mata'iha al mar'atu salih berarti awewe eta dunia aula mastumun nisa ditafsiran ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia. HP jaringan jang dunia, organisasi jaringan jang dunia, partai jaringan jang dunia. Nah, ia bergelut lamas tumun nisa dunia. Falam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh falam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi. Sahabat temanggihan ka sahabat, tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak. Guru mursyid falam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan qalbu. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Tayamum bae geus ulah make cai. Cara tayamumna kumaha? Terserah. Gerak guru mursyid anu nyahueun. Oh, sia penyakitna ieu tayamuman. Nah, Haji Pendi, ya, hadir sia hadir. Nyokot lebu nu loba sakumaha lobana sakintal kumaya hayu sih mah mending dilebuan langsung dilebuan nah gali heula aja lebuan paeh di dinya kajeun tina paeh si wadehem sagala rupa
eta urang we ieu lamun urang nyaritakeun ayat per ayat Masya Allah urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya tidak teu upaya teh aya tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah ieu ge sarua istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat di mana anku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal aya timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuari sebab make korena kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah an ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa pas gitu sih kapan urang teh KBG tercipta ti Gusti Allah teh tina cahaya na nyokot ku kang dibaikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi asli na kapan Gusti Allah ayat mantap KBG jadi ayat ya teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah mantap urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur teh tajalli teh aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli ieu kan Gusti Allah bisa ai eta sia hirup usaha nu Allah atuh tajalli Allah di sini ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia tapi urang mah can datang kan kadinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae haji pedi bae kadeuleu bae ungkuk-ungkugan leumpang si eta bae can datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta nah ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila gambaran tamanan qalila Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga ketika ngagambarkeun dunia lu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia loh urang teh keur di majelis heulah kaluar bae sendal leungit marah eta dunia teh goblok sendal aing sendal kulit siap heuy istarau bi ayatillahi tamanan qalila batak basdur bisa nafsiran dia bisa nafsiran itu tafsir kosmik masih zahir kene na yalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah di mana cicing di pamerintahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah nah iyalah bagian siksa mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah sebab naon henteu batin zahir ku ahlina mah zahir bahkan kaambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mantak bisi aya kiai misalnya datang urang kieu bae kos kula lamun datang haji teh kieu asa teu kuat keur mah hatena dunia kelek deui aja teu mandi deh tadi emang meureun panyakit bau badana aya teu keur ieu teu leuletik bau sering ahli Allah mah begitu sok besi zarah misalnya ka Habib Lutfi aja Habib Lutfi mundur deui eta geus kaambeul aja pendi ka Jakarta ngandeuk naon kitu ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh trek terus assalamualaikum waalaikumsalam sora ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajen salat qadha daripada magian nyana qadha eta kunaon eta ka ambut di jauh kene saha datang ka ambut di ieu ulah sangka masyaallah lain saeutik wali-wali Allah anu bisa ngambe dek datang hiji jelema almarhum abah bae aya hiji jelema susah jasa kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh begitu datang
berarti cakulatnya ada keur nungguan ya. Bener bae. Padahal mah jelema susah. Geus lila erek ngobrol. Bah, kok eta disabut itu hatena bersih. Saknya jelema biasa. Aya deui udah kadatangan kiai, bebeja heula lama. Nah, kiai anu dek datang, oh iya teu naon barang mau datang ka dieu hees bae. Abah eta kitu ge abah. Beda udangkeun bah tamu kiai anu. Diuk bae. Oh, balik deui ka dieu. Ku ibu teh kan kita diudangkeun abah sia udangkeun tuh aya tamu diudangkeun bah tamu teh kita diuk bae balik deui ka dieu kesel urang ngaudangkeun anak ieu mah teu beda jeung si ieu gula tak kaambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ibu kuala mendek nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau berarti awal ge bentek jasa ieu. Tapi lamun si eung Allah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau. Aya. Tah sabanang qalila laletik. Hina bau. Masyaallah kan. Lamun Tuhan Syabul Qadir geus bisa ngabuktikeun nyekel apel. Dititah dicekel ngurucut getih nek sanu daek ngadahar apel kuraja kita dicekel kemudian cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat masa kiai menta ka nagara pake ngabangun majelis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti nagara baueun kajen kumaha ge santai teu betah ya motok wari majlisna bagus pondokna bagus santrina lake ki ora ono leia wih iku hangru apa iku hangru ya wis lah tah komo dahareun komo didahar ku urang eta gambaran-gambaran ahli hakikat masyaallah karim nah ieu mah fasadduan sabili ngahalangan deui tidak lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan pasoduan sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcutna kita dipermasalahkeun make cangcut teh dimasalahkeun susu kadang sapotong teh dimasalahkeun malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo saya korupsi dan lain sebagainya pasoduan sabili dalam rangka pasoduan sabili urang kan eta kakarak ngabahas ala kadar nah kuari secara politisnya pasoduan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi pasoduan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasoduan sabili urang di jerona aya cilaka kajennya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai teh mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem nu penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nu ngurusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus kitu ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah cilaka teh mah kiai kos kitu batu ya Allah ya Rabbi mantap kaya kitu ya gua ndek ieu non kadang-kadang ndek pangbenerkeun masalah naon roib ayo henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu geus pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kunaon gitu embung jakana teh mah atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah henteu ente omong ente lah tuh ya hese geus kos itu teh hese tah debatak loba jasa kiai anu aya di hareup mah bangun bagus jadi tukangan mah horenganan nyamual ya duit pamarentah teh konon kara segala nyeun proposal dan aya di hareup bagus di hareupeun manu masyarakat di hareupeun lumayan engke geura ge haseupna bakal ka abah haseupna eta dibere kitu naon kitu mambuz embung jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter hajunyana pernah jadi mui sok geura kaambeuna beda ku masyarakat embungeun masyarakat ngondang ge embungeun heran atau tadi di partai Golkar deui
Henteu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah. Lain kiai teh mah. Naon emang eta? Ore koros. Tuh, kebal-kebal tukang ceramah ge sarua. Kebal-kebal ge bener ge mah gua. Beneran ya. Ih, bener kasar. Tukang ceramah ge sarua bae. Sarua sebab di benak hatina dunia. Sok geura. Teu kudu dibejaan ku kula. Teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotakeun tetep bae ceramah. Deuleukeun kaambean ku masyarakat moal. Sebab dah tidak dibeneran. Lain ceramahna hubud dunia. Sok di Bogor aya tak kiai anu tata dina hebat pan ceramahna terus berdaga kolot teu nu ngundang ngariung acan. Dah cenah kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang. Kita mah gambaran goblok sia. Kita mah gambaran sama. Oh, di Cianjur aya Cianjur. Wah, udah sakulah kan baheula mah santren di Picung. Aya teh kiai hebat. Santrina keur zaman kula di Picung aya 200. Hebat kabelah dieu ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ngariung jelema jag-jag keneh. Di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat. Aya teh hebat teh kiai di Sukabumi. Zaman kula war kabelah dieu masyaallah pernah ka dieu imah sakali nyaritakeun eueuh santri eueuh pangajian. Di Garut atuh bojoku orang Garut teh. Aya weruh temen ge. Wis arep di Garut wis weruh kabeh. Ilaian Cikajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh bagi kiai mah ulin bae meureun main bae eta mah. Atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung. Masyaallah babaturan gua ambal aya di Bandung. Di Bandung aya jelema nu pinter jasa, hebat pasantren ge ditingkat. Santrina loba kuari siji ora ono eta mah lemesnya sa Jogja tuh mah boten wenten kuari acul-aculan we jeung calon bupati ancul-anculan imahna mah bagus mobilna aya sapatuna erang tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji acan pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sekali. Sok kira ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah. Aing ngomong di hati ka hati mah sarua nyari cerik ya Allah ya Rabbi kunaon jadi kos kieu. Hawa nafsu. Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya. Anu wah geus pokona mah terus. Kula mah jajah datang ka Gunung Halu nya naon kabeh. Si Lilin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu. Nyaho jasa. Hai si ieu mah kurung batokeun pan hirupna teh. Itu jahonan naon nya mah mun cara lauk betok lauk betok sumur didinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui kata limbang siapa pasoduan sabili kata limbang pasoduan sabili maksudna naon sing hade ieu urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili kade ulah dong kiai emang kiai ngaharamkeun naon ngaranna ngeureud ya sanu ngaharamkeun henteu kiai mah kalah ulah sok sempit-sempit teuing emang kita bukan hiji gas kredit yeuh tanggung jawab di akhirat jeung mama ambo mama ngojai di neraka babarengan ulah sok sambarangan fasadduan sabili innahum sa'a ma kanu ya'malun eta lah jelema-jelema kafir-kafir panggoreng-goreng pagawean nu dipigawe ku manehana naon saduan sabilih ya yarkubuna fi mu'minin kafir matara aya ngaraksa ngajaga ngariksa deudeuh ka para mukminin teu aya sugan aya kakarabatan teu aya illa waladim janji-janji sugan ditepet teu aya kafir karakter kafir seperti eta iyalah wa ulaika humul mautadun jelema-jelema eta lah anu moal liwat wates buang kawarah luar biasa nu jadi bahan ruhak neraka naudzubillah min dalik mudah-mudahan urang kabehan dibere beunta mata hate
sehingga orang gede hampura bisa tobat ka Gusti Allah ngaku karena kesalahan-kesalahan ja orang manusia biasa tapi orang bisa tobat ka Gusti Allah sehingga karasa tetesan tiisna tobat diterima tobat orang ku Gusti Allah tur bisa ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah deket jeung Gusti Allah cinta ka para ahli-ahli Allah ngajauhan ka para musuh-musuh Allah sehingga orang maut husnul khotimah cirian kitabna orang mudah-mudahan ke tahun hareup orang bisa kepanggih deui di minggu hareup orang ngaji ngabahas tentang puasa iraha tanggal hijina menurut hisab qot'i teu kudu mawa kitab dina minggu hareup urang ngadengekeun ala kadar tentang puasa di urang aya Prabu Kian Santang putra daripada Prabu Siliwangi putra daripada Prabu Kitu Satwu Kencana putra daripada Pajajaran jadi ti kerajaan Pajajaran dek nanya kamu Haji Pendi ai kerajaan Pajajaran letakna di daerah mana Bandung tuh kan tama pasar Pajajaran ya Allah numantak ulah disangkanya na diajak ku Haji Agus Haji sarua pinter atuh teu diajak mah jeung lain teu dibere nyaho isuk-isuk dibere nyaho lohor geus eueuh magrib dibere nyaho atuh jam 12 geus eueuh eta ilmu bisa kitu ilmu la iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah singkat nabai ya mah tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang kulantaran nyana diangkat jadi panglima nyana neangan musuh di Bogor sahanu jago di Jawa Barat sahanu jago di luar Jawa Barat sahanu jago bebejalah kabapana Prabu Siliwangi abah kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang asana datang ka saat ieu can nyaho ka getih kula hayang nyaho ka getih kula tunjukkeun bejakeun saha nu panggagahna khususnya di Jawa Barat umum nama di Indonesia atau di dunia eta bapana teu bisa ngajawab cek bapana eueuh deui nu panggagahna nu mantak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna eueuh deui perang jeung saha bage moal anu mahi ka anjeun mah keur ngobrol kitu jol aya aki-aki cek aki-aki teh ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang kerajaan lain di Indonesia hungkul bisi hayang nyaho nu gagasan ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah ngaranna saha ngaranna Sayyidina Ali barang geus gabejaan kitu les eueuh aki-aki nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gapanggih jeung Sayyidina Ali padahal Sayyidina Ali teh kapan geus maot jauh iyalah kehebatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah di alam barzah nyana mah bisa muncul nyana neangan jalan kumaha carana hayang ka Mekah dipapatkeun ilmuna eta mah sarua ilmu eta mah sebab nyana encan Islam jeung ilmu nu dicekel ku Haji Pendi nah eta babacaan ge boro-boro urang jing ge teu ngartieun
Eta hebat Haji Pendi. Nu mantep nyana kukula dianggap bisa bahasa eta, bahasa jin nyana ge termasuk min jumlatihi. Akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah kajidah. Begitu datang kajidah luak-liuk tanyain eueuh. Begitu tanyain eueuh ka saha ieu sinanya katinggali di kajauhan aya aki-aki diudag punyana barang diudag beneran kapanggih jeung aki-aki tadi ditanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan aki-aki teh asa siga kieu lah lamun ku urang di deuleu meureun siga si eta bae aki-aki teh ngana itu mah gagah ieu mah wallahu alam tah barang nanya aki ari ieu nagara naon Jidah Jidah ke Mekah deket Oke, cak aki emang aya naon kula hayang kapanggih jeung ngaran Sidina Ali Bejana pangjagona. Bener cek yana. Bisa mun hayang kapanggih, lain bisa deui hayu dianter. Nah, lamun aki daek anter kula bunga luar biasa. Ya anter. Hayu dianter lempang sekitar 50 meter cek si aki. Aduh, hampura jang. Tungken aki tadi tuh diurut ngobrol orang tinggalin coba pang mawahkeun ka dieu pang mawahkeun cepet lompat langsung aya tungkedna di dinya cabut dicabut teas sakali teas dua kali teas tilu kali teas keneh bae sia tungked aya bae ngahesekeun ka aing dipapatkeun punyana bahasa cuas-cuasna nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat Masya Allah lain kaluhur bagi kehandap sekali deui angkat make papat anu luar biasa bagi kehandap katilu kali dinyakeun kaluar getih sabulu-bulu didinya nyana ngahulang si aki datang deui jang aya tungkedna aya atuh lain diangkat beuh ki horeng ieu mah tungkeun meureun jadi ke jero teu bisa kaangkat ya bagi teu bisa kaangkat coba ku aki bismillahirrahmanirrahim diangkat jababari Masya Allah cekian santang babacaanna kok aneh babacaanna kok aneh cek aki-aki ente boga kesulitan naon bae bacaan bismillahirrahmanirrahim lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim mantap Haji Pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan horegan bismillah ge lain sa bismillah na lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun DPR ge bisaeun maca bismillah atuh pan wallahu alam ka ditu mah dia pemerintah gak idik ceramah maca bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ka mana coba pemerintah sia mah jahe dasar pikiranna ka jahe mah waduh dasar pamajikan keur maot geus maot inget ka dinya bae nya berarti bener ya mah tadi di mobil ge cenah kira-kira di Cikarang aya tuh aya mah aya sanu daekeun ya Allah ya Rabb nah bacaan bismillah akhirnya nanyakeun manehanna ki baca bismillah eta aya syarat teh lamun hayang manjur aya syaratna kumaha syaratna kudu maca 2 kalimat syahadat nah engke bae heula kita mah urusan maca 2 kalimat syahadat penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali hayu kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu diajak ku si aki lempang di jalan aya nu nanya cek nu nanya teh Tuan Ali punya di mana kagetnya ti anu lempang deui ke aya dia nu nanya si Ali di mana mun bahasa urang kan bahasa Arab ti anu
beki pertanyaan bae dina hatena asal ieu Sidina Ali asal ieu cakeun 3 kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan akhirna nya nanya ka ieu ye kanu katilu mun ceuk urang mah ari ieu emang saha masih ieu lah Sidina Ali masyaallah cakeun atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi ngisin-ngisin kula bae paingan eta tungkeun ku kula diangkat teu bisa aju ku anjeun mah bisa nah kuari geus kajahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh neuk neangan jago neuk hayang tarung henteu boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungkeun geus teu kuat tah jelema arif wali Allah kekasih Allah teu kudu gelut deuk dakwah teh ngarupa bah itu kudu wah boros atuh ieu mah ieu tadi pendi mun dakwah lain ngalobaan Islam lain ngalobaan lain yakin ngalobaan lain bahkan anak nage arindit ayeuna akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi bil ahwal bil af'al karak bil aqwal Masya Allah karim kos gitulah akhirnya dipeluk sangat jadi peluk ulah minta jampe nu tadi cek Sidina Ali bisa dibikin jampe nu tadi asal maca 2 kalimat syahadat ayeuna kaula dik baca 2 kalimat syahadat sok dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah beres langsung berangkat ke Indonesia hibar teu bisa lantaran babacaan anak nu tadi makan babacaan Hindu kuari makan geus Islam unyana dibaca babacaan anu tadi teu manyur akhirnya maca bismillahirrahmanirrahim rada hampang tapi can bisa hibar rada hampang coba Bang Haji bismillah coba kikituan coba baca sekali baca 2 kali 3 kali dibere cara ku Sidina Ali hei anjeun teh ayeuna geus Islam deuk hiber ka Indonesia moal bisa make bahasa jeung wirid anu sok dipake ku anjeun bacalah bismillah jeung bacalah ieu wali bejakeun anu ieu nama bismillah na baca 9 kali ulah napas tambahan baca ieu beureum sok berangkat dibaca sesuai jeung perintah Sidina Ali datanglah ke Bogor tidinya menghadap ke bapakna bebeja bahwa kaula selama ieu teu aya nang tangan Sidina Ali nu gagah teh ternyata lain sembarangan horeng gagah teh gagah zahiran wa batinan kula geus asup Islam bendulah Prabu Siliwangi akhirna indit Prabu Siliwangi geus teh indit tetep bae anjeunna kan diangkat jadi panglima terus dakwahnya terus ngajakan Islam ngan harita aya jelema nu ngomong Prabu ari anu Islam mah biasana sok disundatan nah ceuk kula ge inget kula ge harita ku Sidina Ali disundatan ceuk maka wari ente nu paheula disundatan mangga disundatan kunyana disundatan kabeh henteu disesakeun jeung pamajikanna jeung tunggul-tunggulna bea kabeh didinya langsung ngagoler bae atuh kabeh bea maka pas di daerah anu disundatan paeh teh eta teh lemburna ngaranna Islam Salam nah atawa Islam nunggal nu kabelah dieuna dibahasakeun ku urang Garut mas salam nunggal tadi nama Islam nunggal kulantaran rada hese dilempekeun salam nunggal tidinya Sidina Ali ke Mekah deui hayang kapagih jeung Sidina Ali lantaran nu disundatan paeh bebeja nyana yang Ali hampura kula di ditu nyundatan kok kula mah teu paeh itu mah paeh kumaha cara nyundatanna dibeakeun kabeh atuh deuleuh deuleuh nu maneh beakeun teu atuh ulah kabeh maka dibere cara nyundatan ku Sidina Ali
netalah seperti pengkong-pengkong nu baraheula akhirnya langsung merdeka Indonesia kujara di Sundatan simpen nah iyalah sejarah Nyundatan di samping eta Prabu Siliwangi kaditu deui guguru Nyundatan oge guguru keislaman untuk keyakinan supaya mantap deui nyana di itu diganti ngaranna nu tadi Prabu Kian Santang diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan Rahmat. Sunan Rahmat baliklah ke Indonesia. Begitu balik ke Indonesia manehanana terus dakwah Nyundatan terus manehanana bebejak ka bapana Prabu Siliwangi diajak Islam tetap tedae sekali, dua kali, tilu kali ketika Sunan Rahmat keluar dakwah Prabu Siliwangi manehanana dengan bahasa manehanana meminta ka karuhuna supaya ieu kerajaan dirobah menjadi hutan. Maka seketika etalah umbung-umbungna asup Islam Raja Pajajaran dirubah sakicep menjadi hutan. Konon anu kuari terkenal hutan tersebut adalah nu aya di Bogor ngaranna naon Kang Haji Pedi nu di Bogor teh nu sok kaditu kadaritu jelema leuweung teh leuweung naon lain ya na tuh put naon wah ya nu di Bogor nu sok rame Masya Allah teh si ukanya jasanya nah ayo jauh di bejaan etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah akhirnya balik Sunan Rahmat ka kerajaan berubah menjadi hutan nyana mohon ka Gusti Allah supaya bapakna muncul barang muncul berubah menjadi maung. Nah iyalah nyana dumadeheus ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb ieu teh maung lain sa maung na ieu teh abah kula coba supaya bisakeun ngomong ku Gusti Allah maung dibisakeun ngomong akhirna walaupun wujudna wujud maung diajakan ku Kian Santang nu geus berubah menjadi Sunan Rahmat supaya maca dua kalimat syahadat tidinya nyana tetap godeg diudag ditepak ku Sunan Rahmat lompat begitu lompat terus diudag lompatlah ke Garut ke Guha Sancang maka cicinglah didinya lantaran aya alamat cek alamatna ulah diudagkeun antep anjeun bapak-bapak di mana-mana anjeun hayang kapanggih jeung bapak coba anjeun datang jeung keturunan anjeun datanglah ke Sancang maka kuari masih sangar kene mun hayang kapanggih jeung mau datang ke Garut ke Guha Sancang atau leuweung Sancang ngan ai hese-hese teuing mah atuh jasi eta ke rupana kadang mau ieu kadang-kadang mau nya ge sarua bae nah ieu mah mau tutul beureun nya itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah akhirna baliklah Sunan Rahmat ka Pajajaran nu geus berubah menjadi leuweung nyana nyokot taneuna sageus nyokot taneuh dikuatkeun ke peti sekitar segede kieu petina ye dibawa ku nyana hasil istikharah manehanana ieu peti nu geus aya taneuhan bakal jadi ciri di mana peti ieu godeg teh oyag-oyagan robah berarti kula cicing didinya tafakur sampai maut dibawalah ke Gunung Tasikmalaya ditenden didinya selama 1 minggu terobah tegodeg dibawa deui ke Gunung Cirebon Gunung Ciremai dibawa ditenden deui di hareup nyana bertafakur ka Gusti Allah saminggu cicing bae terobah tegodeg dibawalah ke Gunung Suci Garut ditenden ka karak sapeting doang ieu geus godeg nah berarti kaula kudu cicing di dieu dirobah godeg teh menjadi godog. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terus benehanana tafakur
terus manehanana mujahadah di gunung eta lain berarti can jadi wali Allah untuk terus naikkeun makomnya naikkeun pangkatnya jeung embung balik deui ka pajajaran kerajaan-kerajaan diserahkeun kabeh ka ahli waris anu sejenna manehanana mah hirup menyendiri tafakkur eueuh nu nyaho mujahadah riyadhah terus di gunung suci datang ka maut